Bismillahirrahmanirrahim. Neraskeun hanca anu kamari nyaeta ayeuna teh pasluneun. Paslun awal. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Fi mahiyatil ilmi dina ngajelaskeun hakikat ilmu, wal fiqhi sareng hakikatna ngartos, wa fadlihi sareng kautamaanana ilmu. Qala parantos nyaurkeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalla muga maparinan rahmat saha Allah Gusti Allah taala barina mahalur Allah alaihi ka Kanjeng Rasul wasallama jeung muga maparin kasalamatan Allah ka Kanjeng Nabi fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Thalabul ilmi ari nyupri ilmu paridotun eta anu pardu ala kulli muslimin kasakur jalma muslim wa muslimatin sareng muslimat. Iklam kudu terang anjeun, kudu nyaho anjeun bi annahu kana saestuna kalakuan sareng tingkah la yaftaridu eta teu pardu ala kulli muslimin kasakur jalma muslim lalaki wa muslimatin jeung kasakur jalma muslim awewe. Naon tolabu kulli ilmin nyuprihna sakabeh ilmu bal yaftaridu balik ta narima pardu alaihi ka ieu kulli muslim wa muslimat. Naon tolabul ilmil hali nyuprih ilmu paragi lampahkeuneun atanapi ilmu hal, ilmu anu wajib harita ka urang. Contoh lamun urang geus nyumponan rizki geus nanaon kana ibadah haji maka wajib urang nganyahokeun mertelakeun ilmu-ilmu masalah tentang ibadah haji. Lamun urang geus rumah tangga maka wajib nganyahokeun ilmu-ilmu munakahah kitu tah maksudna. Kama sapertikeun perkara yuqolu diucapkeun itu emak Abdulul ilmi ari pang utama-utamana ilmu eta ilmul hali ilmu hal paragi lampahkeuneun. Wa abdulul amali jeung ari pang utama-utamana amal eta hibdul hali ngaraksana paningkah. Yaftaridu narima pardu alal muslimi ka jalma muslim. Naon tolabu ilmi ma nyupri ilmuna perkara yaqau anu tumiba itu emak lahu pikeun muslim fi halihi dina tingkahna muslim. Fi ayyi halin tegasna dina tingkahna anu mana bae. Kana geus kabuktian itu muslim fa innahu mangka saestuna kalakuan sareng tingkah la budda misti atanapi teu meunang henteu lahu pikeun muslim minas sholati tina ayana salat payaftaridu tah narima pardu alaihi ka muslim. Naon ilmu ma nganyahokeunna perkara yaqau anu tumiba itu emak lahu pikeun muslim fi sholatihi dina salatna itu muslim bi qadri ma ku saukuran perkara yuadi anu ngalakonan itu muslim bihi ku ieu emak pardos sholati kana parduna sholatu. Lamun geus baleg urang pan wajib ngalaksanakeun salat maka wajib oge nganyahokeun kana rukun-rukunna salat, syarat-syaratna salat kitu. Sapertikeun jalma rek terjun kana dunia perdagangan maka wajib nganyahokeun ilmu-ilmu perdagangan supaya henteu dina paring ribaan kitu tah. Wa yajibu sareng wajib alaihi ka muslim naon ilmu ma nganyahokeun perkara yaqau anu tumiba itu ma lahu pikeun muslim
biqadri ma kalawan ku saukuran perkara yu adi anu ngalaksanakeun itu kullu muslim ngalakonan itu kullu muslim bihi ku ieu ma al wajiba kana anu wajib li annama karna saestuna perkara yutawasalu anu dipake pelantaraan naon bihi ieu ma ila iqamatil pardi kana ngadegkeun pardu yakunu ta eta kabuktian ieu ma pardon eta pardu hukumna. Jadi setiap perkara anu nyumantelkeun kana keberhasilan anak anu pardu maka eta ge hukumna jadi kabawa pardu. Contoh hukum make baju teh henteu wajib. Man ku sabab urang diwajibkeun nutup aurat maka make baju teh hukumna wajib. Man baju anu sesuai anu mana bisa nutupan kana aurat tah sapertikeun kitu. Wama jeung ari perkara yutawasalu anu dipake pelantaraan naon bihi ieu ma ila iqamatil wajibi kana ngadegkeun anu wajib yakunu ta eta kabuktian itu emma teh wajiban eta anu wajib saperti nu neme masalah pakaian contohna seueur lah. Wa kadzalika jeung eta nya kitu deui itu yajibu alaihi ilmu ma bisaumi dina masalah puasa wa zakati sareng zakat ingkana lamun kabuktian lahu pikeun jalma naon malun harta wal haji jeung nya kitu deui dina haji in wajaba lamun geus wajib itu haji alaihi ka jalma wa kadzalika jeung eta nya kitu deui yajibu alaihi ilmu ma yaqau lahu fil buyui dina pirang-pirang jual beli ingkana lamun kabuktian jalma eta yatajiru dagang jalma kila dicaritakeun naon lapad li Muhammad ibnil Hasan rahimahullahu taala li Muhammad ibnil Hasan ka Syekh Muhammad ibnil Hasan rahimahullahu taala rahimah muga ngarahmat hu ka itu Muhammad bin Hasan saha Allahu Gusti Allah taala barina maha luhur Allah ala tasnipu nah teu ngarang anjeun kitaban kana kitab bizuhdi dina zuhud tapi dina ngajelaskeun masalah juhud henteu kitu maksudna dina juhud dina waktu keur juhud. Qala nyaurkeun itu Muhammad bin Hasan sonabtu geus ngarang kaula kitaban kana kitab fil buyui dina masalah jual beli yakni ngamaksud itu Syekh Muhammad bin Hasan az-zahidu ari jalma anu zuhud eta man jalma yataharraju anu ngariksa itu man anis subuhati tina pirang-pirang subhat wal makruhati jeung tina pirang-pirang makruh pitijaroti dina pirang-pirang perdagangan wa kadzalika jeung eta nya kitu deui sapertikeun itu tijaroh yajibu wajib itu yataharraju anis subhat wal makruh bisa iril muamalati dina sasesana pirang-pirang muamalah wal hirfi jeung pagawean atanapi barang gawe wa kullu man jeung ari sakur-sakur jalma istagola anu narima katungkul itu man bisyai'in ku hiji perkara minha tina itu muamalah yaptaridu eta narima fardu alaihi ka ieu kullu man naon ilmu ta'arruzi ilmu ngariksa anil harami tina haram fihi dina ieu se wa kadzalika jeung eta nya kitu deui yajibu alaihi ilmu ma yaqaulahu
biqadri ma kadinya ya taridu narima fardu alaihi kasih jalma naon ilmu ahwalil qalbi ilmu pirang-pirang tingkah hate minat tawakkuli nyatana tina tawakal tawakal teh berserah diri wal inabati jeung balik pikir ai balik pikir teh maksudna selalu berpikiran positif dalam setiap keadaan. Menggunakan akal kita dalam keadaan apapun. Supaya henteu kaituna tai'as ataupun nyungkun ataupun ngalaknat naudzubillah. Wal khosyati sareng sieun. Warido sareng ridho. Fa innahu mangka saestuna itu ilmu ahwalil qalbi. Waqi'un eta anu tumiba fi jami'il ahwali dina sakabe pirang-pirang tingkah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.